Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Paraun ari ieu eta hiji cabang. Lau asoba lamun ngeunaan al-ardha kana bumi kana taneuh. Naon nahu baulin umpamana cikiih. Wajah sarta garing itu bawal. Pasuba mangka dikocorkeun ala maudhihi kana tempatna itu bawal naon maun cai. Pagomarohu mangka ngawalatraan itu maun kana itu maudhe. Walau lam yandub jeung sanajan tengah koran atanapi nya tengah koran anajan tengah koran itu ayeuna kitu maun kana itu ayeuna maun aya guru tegasna ayeuna koran itu si maun sawaun kanat bawah eta pada uga aya naon al ardu taneuhna teh eta solbatan anu teas amruhwatan atanapi anu muruhmui. Wa iza kanat sareng di mana-mana aya naon al abdu taneuhna teh eta lam tatasyarrab teu nyerep itu ardu makana perkara tanah jasad anu kakeunaan najis. Tanah jasad anu kakeunaan najis itu si ardu bihi kalawan emak. Pala budak mangka teu meunang teu eta mawujud min izalatil aini tina ngaleungitkeun jentulna najis. Qabla sobil ma'i dina samemeh ngocorkeun cai alqalilinu saeutik alaiha kana itu ardu. Kama sakumaha perkara law kanat lamun aya itu najasah teh eta pina indina wawadah. Walau kanat yang ayeuna lamun aya naon an-najasatu najisna teh eta jamidatan anu teas patapat tatat mangka narima ancur itu najasah wah talatot sareng narima campur najasah itu robi kalawan taneuh lam yathur mangka teu suci itu mahal. Kal muhtaliti seperti anu narima campur binawi sodidin kalawan umpamana nanah anu teas nanah nu teas bi padotil mai kalawan ayeuna ngocorkeun cai alaihi kana itu sodid bala buda balita teu meunang teh eta mawujud min ijalati jami'it turabi tina ngaleungitkeun sakabehna taneuh al-muhtaliti anu narima campur pihak kalawan najasah. Waqta sarantos masihan fatwa sahabaduhum sapalihna fuqaha bi mushafin dina masalah mushaf tanajasa nu kakeunaan najis si mushaf bi gairi maqbuin kalawan najis anu ayeuna teu dihampura naon anhu ti itu najis. Biwujubi ghuslihi kalawan wajib ngawasuhna itu mushaf wa in ada jeung sanajan ngadatangkeun itu ghuslu ila talafihi kana ruksakna mushaf wa in kana jeung sanajan aya mushaf teh eta liyatimin milik budak yatim kalatos ngadawuh syekhuna guru kami Ibnu Hajar wa yata'ayyanu sareng jadi tangtu naon farduhu kaparduana itu ghuslu bima dina perkara ida masat di mana-mana ngeunaan naon an-najasatu najis syai'an kana hiji perkara minal Qur'ani tina Al-Qur'an bihila bima berbeda kalawan perkara iza kanat di mana-mana aya itu najasah teh eta pinahwil jaldi dina umpamana jilidna awil hawasiatana pi sisina paraun ari ieu teh hiji sabang gusalatul mutanajisi ari cai kokolahna anu kakeunaan najis ari cai kokolahna anu kakeunaan najis walau makuan jeung sanajan eta nu dihampura naon anhu ti itu mutanajis kadamin qalilin seperti getih nu sakedik
Inin pasolat lamun narima pisah itu mutanajis. Wakot jalat serang ayana sarta nyata-nyata hilang naon al ainu jentulna najis. Wasifatuha sarang pirang-pirang sifatna itu ain. Walam tatagoyar sarang teu narima barobah itu si ayana mutanajis. Walam yajid sarang ayana tetambah non waznuha timbangana itu mutanajis. Karena gue salah in pas sholat karena gue salah. Walam tatagoyar sarang tenama berbahita gue salah. Walam yajid sarang tetambah non waznuha timbangana itu gue salah. Nah karena gue salah nah ya. Ba'da tibarima sabada ngitung-ngitung perkara ya khoduhu anu ngalap kana ma non asaubu baju minal ma'i aya nanya tanah ma teh minal ma'i tina cai wal ma'u ayana sareng cai yatapkeun kana asaubu minal wasit tina kokotor atanapi tegesna kokotor kokotor sareng nyata-nyata suci non al mahalu tempatna eta tohiratun ya khabarna ya kusalatu itu mubtadana ya khabarna eta tohiratun anu suci. Qala tos ngadawuh syaikuna guru kami Ibnu Hajar wayad harus sareng pertela naon al iktifau ngalap cukup pihima dina itu as-saub minal ma jeung al ma'u minal wasi. Saub minal ma'i yang al-ma'u minal wasi bidoni kalawan panyangka parun ari teh hiji cabang ida waqa'a di mana-mana tumiba pitu ami jamidin tina kadaharan anu teuas kasaminin seperti samin mentega zaman urang naon paratun beurit masalan kalawan umpamana pamatat mangkapaeh itu pakroh ulkiat mangka ayeuna dibuang tanapi dileungitkeun itu pakroh wama sareng perkara haulaha anu ayeuna sakurilingna itu pakroh mimma tegasna perkara masaha anu ngeunaan itu ma kana itu kaitu ayeuna pakroh pakot wungkul wal baki sareng ari anu sasesana eta tahirun suci. Wal jamidu jeung ari ngaran jamid teu asna tahu ari jamid teh ta allazi perkara ida guripa di mana-mana disiuk naon min huti itu ladi layataradu mangka teu narima balik deui itu si jamid ala kurbin dina zaman anu deukeut. Parun ari eta hiji cabang idatana jasa di mana-mana kakeunaan najis naon maul bi'ri cai sumur al-qalilu naati nama ucekna sarahna anu saeutik bimulaqatina jin kalon sabab kakeunaan najis lam yathur mangka suci itu maul bi'ri bin najhi kalawan sabab di ayeuna timba bayan bagi balik ta peryogi non alayun jaha teu ditimba itu si maul bi'ri liak surau supaya seueun al mau cai binabin kalawan sabab ayeuna ditimba atanapi dikuras au suba atanapi dikocorkeun naon maun cai pihi na itu maul pihi na itu ayeuna maul bi'ri awil kasiru atap kana al-qalilu pakanu kola idatan najasa maul bi'ri al-kasiru awil kasiru atanapi cai anu seueur ya tagoyaru anu narima barobah itu kasir bihi kalawan ayeuna itu najis lam yathur mangka teu suci itu kasir illa bijawalihi aing kalawan ngaleungitkeunna itu tagoyur pain bakiat mangka lamun nyesa bihina itu kasir naon najasatun najis kasya'rin pakrotin seperti
bulu ayeuna kitu beurit walam yatagoyar sareng teu narima barobah itu si kasir patohurun mangka eta suci ta'adzaro anu hese non istimaluhu nganggona itu kasir idla yahlu karena henteu sepi minhu tina itu sya'ru naon dalwun ayeuna nimba timba palyumzah mangka kedah ayeuna dikuras itu si kasir kulluhu tegasna sakabehna kasir pa ini taropa mangka lamun nyiuk si jalma qoblan najis sameme ayeuna dikuras walam yatayakon sareng teu ngayakinkeun si jalma bima dina perkara iktaropahu anu nyiuk si jalma kana ma sya'ron kana ayana bulu lam yadur dek lam yadur tenaon dek lam yaduru tenaon dek lam yadur tenaon duri udrur lam yaduru lam yaduro lam yaduri lam yadur tah menang idgham menang pecat idgham lam yaduru mangka teu lam yadur tenaon teu bahaya itu kasih ayeun donahu jeung sanajan ayeuna nyangka si jalma kana itu sya'ru amalan karena ngamalkeun bitakdimil asli kalawan mayunkeun hukum asal ala dhahiri tinimbang ayeuna hukum dhahir walayat haru sareng ayeuna teu bakal jadi suci naon mutanajisun anu kakeunaan najis binahyu kalbin kalawan saumpamana anjing illa bisa migo salati aing kalawan 7 pirang-pirang wasuhan bada zawalil aini sabada ngaleungitkeun jentulna najis walau bimarotin jeung sanajan kalawan pirang-pirang balikan pamuziluha mangka ari wasuhan anu ngaleungitkeun itu ain mangka ari wasuhan anu ngaleungitkeun itu ain eta maratun wahidatun dihitung ayeuna balikan anu sahiji eta maratun wahidatun dihitung balikan anu sahiji ieu daunna ari salah sahijina itu samigo salat eta biturobin kalawan lebu atau napi kalawan ayeuna taneuh tayam biturobi tayammum kalawan taneuh anu sok sah dipake tayamum kalawan taneuh anu sok sah dipake tayamum mamjuhin anu dicampuran bil mai kalawan cai bi ayak diro surahna ayeuna kiruh naon al maut caina hatta yazharu sehingga pertela non asaruhu tapakna itu tuob pihi na itu ma wayasilu sareng ayeuna nepi itu si turob biwasitatihi kalawan ayeuna pelantaraanna itu mau ila jami azail mahalil mutanajisi kana sakabehna pirang-pirang juzna tempat anu kakeunaan najis wayapi sareng cukup piroki di dina saya anu cicing non tariku gerak-gerakna atau nanti ngobah-ngobahna itu mahal tempat sab'an kalawan 7 kali kalau terus ngarusa syekhuna guru kami Ibnu Hajar yadharu jadi pertela non anna zihaba karena saestuna ngamajukeun eta maratun ayeuna kitu sakali dihitung sakali wal auda jeung saestuna ayeuna ngabalikeun uhra anu sajena eta uhra kitu wal auda jeung ayeuna saestuna ngabalikeun eta uhra hitungan anu sajena wa pil ayeuna jari jeung ayeuna datekeun kana piroki di pakan kola wa yakfi pil jari yang cukup dina ayeuna saeun berjalan naon mururu sab'i jaroyatin ngaliwat 7 pirang-pirang ayeuna balikan wala tatriba sareng ayeuna teu kudu nyampur taneuh eta mujud teu kedah nyampur taneuh eta mujud bi ardin turobiatin dina taneuh anu tos ngandung lebu nu ngandung taneuh. Bismillahirrahmanirrahim.
parun law asobal aradu nahu bauli lamun ayeuna kitu taneuh kakenaan umpamana ciki aya taneuh aya budak ngoyor di dinya ngompol ta atanapi saumpamana ciki homer bohna teh kan eta najis kalilaan wajib pagaring eta si ciki teh kumaha pasubba ala maudihi maun terus dikucuran tempat teh ku cai pikeun kawalatra eta ku cai nu suci sok sanajan teu nyerep sok sanajan ayeuna kitu heuh nyerep si caina kitu sok sanajan taneuhna teuas atanapi ayeuna gemor nuruh muy ta eta suci kitu budak dia ayeuna kitu hareupeun imah wer kana tani tuh kalilaan kan garing tah kasarep teh ku tani kumaha orang cara nyucikeunna kucuran cai nepikeun kawalatra tah eta tina masalah ngucuran erek diserap ku taneuh erek henteu asalkeun posisina aya ayeuna dina taneuh erek diserep erek henteu cukup dikucuran eta ayeuna kitu cukup suci eta tidak ada lamun carita teu nyerep si taneuh teh seperti na keramik bahanna teh na teh eta ayeuna taneuh mah cukup ku cara dikucuran asalkan ayeuna kitu cikina ayeuna geus garing jadi syaratna sidatna jentulna ciki teh ayeuna kitu ulah masih aya lamun air aya keneh mah katempong plang beda deui carita ieu mah lamun geus garing gitu. Cukup dikucuran gitu. Tapi lamun ayeuna posisina ida kana alulam tatasarraf si taneuhna teu nyerep mungkin ayeuna tanahna ayeuna kitu bohna teh teuas atanapi ayeuna lamun urang mana palester na keramik bohna teh eta mah misti kudu dipicen heula jentulna najis. Nah palester aya teh kotok menalain taneuh teu nyerap eta. Kumaha cara ngalingkeunna eta najis leungitkeun jentulna najis teh kotokna. Halingkeun heula coel set terus balangkeun kakara sobil mah. Jadi sama medi kucuran cai teh picen heula jentulna kitu. Kumaha lamun ayeuna kitu dikucuran caina teh samemeh deulikeun jentulna tah eta lam yathur cekna sarana teu suci kucuran ayeuna kitu ucai ari jentulna aya keneh heuh atuh eta pan eta jentulna halingkeun heula kitu. Kumaha lamun ayeuna dipikeun ka eueuh jentulna eta mah suci tapi lamun ayeuna intina mah kudu eueuh jentulna mun ngajentul mah kitu seperti ayeuna najis anu aya na wadah sarua wae kitu najis anu aya dina wadah ge kitu we mun ayeuna aya na piring eta beurit atawa napi ayeuna teh ayam eta jentulna piceun kitu. Geus dipicen kakara ayeuna dikocoran cai. Jadi pincen heula mun aya ngajentul mah najis aya mah piceun heula ayeuna terus kucuran kitu. Walau kanat an najasatu
jamidatan suasana dan najisna teh ayeuna teas terus hancur terus campur baheula teh jeung taneuh kitu. Walau kajeng lamun aya kumaha lamun najisna teas nya teh cenah teas tapi kalilaan mah hancur campur jeung taneuh mun cari taneuh baheula teh ta eta tempatna teu suci. Jadi tempat anu kacampuran ayeuna ku eta najis anu teas teh anu campur teu suci gitu. Seperti nu campur ayeuna jeung umpamana ayeuna nanah. Maksudna di dieu lain nanah nu cair cekna sarana tapi nu sarua nu teas gitu. Ku cara ifadatil masarwa wae kocoran cai kana eta soal gitu. Di ayeuna teu meunang teu tina ngalekeun sakabehna taneuh anu geus campur jeung eta ayeuna najis. Jadi lamun ayeuna kitu taneuh najisan sifatna ainiyah aya jentulna anger nu ainiyah mah leungitkeun jentulna. Lamun lantaran taneuh masuk nyerep tah kitu. Ta eta ayeuna jeung taneuhna kitu. Eta lamun hukum anu ayeuna teas seperti ayeuna nanah nu mengeras. Tapi lamun cair mah gitu hukumna juga ciki gitu babari gitu. Asal ayeuna ngocoran cai gitu. Ku ayeuna cai anu leuwih tina najisna carita sagelas wana teh asal leuwih ti sagelas we di kocoran geus cukup gitu. Ngan kudu ngocor caina. Bedana teh kan kitu ari mukhafafah jeung mutawassithah teh. Ari mukhafafah masuk sanajan ayeuna teh dikocorkeun ge cepretan wungkul. Enggak sih cukup. Tapi lamun nu ayeuna mutawassithah mah bedana teh kudu ayeuna jayul mah teh kudu ngacor cai ngalir gitu. Dikucuran gitu. Sakumaha cek kamari jadi kudu cai anu ayeuna ngalir kana najis ulah najis anu ngaratangan cai gitu. Terus marepat tuh sapale ulama masalah musab anu kakeunaan najis tapi najisna teu dihampuran. Aya musab kakeunaan najis bahna seperti ayeuna ke teh bahana teh ayeuna ke tu geutik bahana teh kumaha eta kudu dikubah wajib gitu. Sok sanajan nepikeun karuksak si musabna gitu. Sok sanajan meuli budak yatim. Intina musab kakeunaan najis anu teu dimampu teu dihampura gitu. Eta wajib dikumbah. Sok sanajan ruksak sok sanajan meuli yatim. Sabab ayeuna musab mah suci atuh kalamun mah. Ulah campur jeung najis. Sok sanajan pikeun karuksak gitu. Kumaha lamun ayeuna kitu najis nama pu teu kudu dikumbah. Paling sunat gitu. Kudu bikin kanya diusap we. Terus deui ayeuna tos ngaran guru kami eta si ayeuna kitu ngawasuh teh jadi paru ain cenah. Lamun najis aya hiji perkara sifat najis kenaan kana Al-Qur'an gitu. Paru ain hukumna. Urang nempo Qur'an katai kotokan tah ngalekeunna teh wajib teh paru ain ka urang gitu. Beda deui lamun carita ayeuna kakeunana teh jilidna ieu mah lamun Qur'an mah tadi tulisanna maksudna tulisanna ana huruf-hurufna wajib ngalengkeun. Tapi lamun kana kaperna kana jilidna atau na pisisina mah teu wajib paling sunnah gitu.
Terus deui ayeuna masalah gusalatul mutanajis. Cai urut ngabersihkeun barang anu kakenaan najis ngaran teh gusalah. Taya rek nerangkeun gusalatul mutanajis kumaha tahuna gusalatul mutanajis teh. Gusalatul mutanajis walau maupun anu kadamin qalil. Ari ayeuna cai kokolah anu barang kakenaan najis sasanajan najis anu dihampura saperti kitu nu saeutik taeta lamun pisah seta ayeuna gusalah teh jeung leungit ayeuna jeung ayeuna sifat-sifatna ayeuna kitu jeung teu barobah eta si gusalah teu tambah timbanganna sabaraha itu perkara ayeuna geus diserep ku baju nyata cai jeung kokotor teh bari suci tempatna eta suci cek babarina mah cai ayeuna kitu urut ngaleungitkeun mutanajis mah bisa ayeuna disebut ayeuna kitu suci teh itu lamun cumpun ngaratna hiji lamun ayeuna kitu suci tempatna kadua henteu barobah katilu henteu tambah eta tempatna suci teu barobah henteu tambah jarekeun suci. Lamun teu kitu berarti ayeuna kitu teu suci najis. Seperti tempatna teu suci atanapi tempatna mah suci tapi ayeuna kitu si caina geus barobah atanapi henteu barobah mah tempat suci gitu tapi tambah timbanganana mun bisa memilih timbang bahwa teh berah cai saleter berah hah saleter bahwa teh ari barang ayeuna di ari bagala guru sok nyapertikeun teh guruna kari kobong kana BHS semua orang BHS pas suruh panteng dah kalau bagala mah panteng tuh kucuran gitu tah mun mameh dekesan bahwa nanti saleter atau wadah cai bahwa nanti saleter mayurkeun deh nyerap tah terus ditanahan teh ditadah deui asup deui barang dihitung leuwih berarti eta mutanajisna sabab ngilu jeung najisna kan ngilu jeung najisna mata kitu ge eta matak ulah tambah gitu nya ge aya tempat suci cik tadi teu barobah tapi tambah ayeuna geus dihitung-hitungna teh berarti anu nyerep tina najis ngeparkeunna kitu barang eta anu mutanajis ngarekeunna tapi lamun ayeuna kitu mah seperti tadi tempatna suci terus sifat cairna teu barobah terus barang ayeuna ditimbang ditambah gitu eta direkeun suci tahir suci ngan teu nyucikeun ari suci teu nyucikeun mah paling nya teu bisa nyucikeun hadas teu bisa dipake wudu teu bisa ayeuna kitu ke najis paling bisa manfaat nyebor kayak nginum ari teu geuleuh mah kalau syeuna sabab basuh anu nyesana tempat eta teh sapalihna wasuana anu pisah dalam mencarita ayeuna cai saeutik gitu kumaha mun cai loba di hukuman ayeuna kitu suci teh ku ayeuna hiji kain cenah naon henteu barobah cenah kita babari sama cai loba mah
lamun barobah najis caritan bieu mah tina masalah cai saeutik gitu. Terus deui ayana kitu walau makuan. Ada kalau saya mana kata orang. Walau ini apa ada benar gitu lempar gitu. Liar tur kelima. Kalau saya mana wae darul iktifa pihima bidoni. Kumata ngalap cukupna nu tadi teh bidoni ku ayeuna sangkaan cenah kitu. Nah ieu teh barubah, nah ieu teh tambah atawa henteu nya ku perkiraan ada kira-kira nyata gitu. Barubah cenah ulah tuh mereka pake. Nya cenah henteu ieu mah kitu. Malah ngabahna teh ditimbang ayeuna teu tambah, sore teh pake naon, bahna teh pake nyabor pake naon. Parun di mana-mana tumiba dina kadaharan anu teas nu giblek maksudna teh seperti samin mentega maksudna naon parotun aya beurit nah mentega paeh kumata ul kiat wa ma hawalaha beurit piceun angkakeun ku beurit sakurilina eta mentega non ayeuna piceun lima masaha berit jeung anu kakeunaan ku berit sakureuna piceun kumaha sesana suci lamun carita kieu ngagiblek gitu. Tapi lamun nu cair mah beda deui cair mah ieu mun tinu ngagiblek seperti mentega gitu. Hese lamun tina ayeuna cair mah nyucikeun lamun ngagiblek mah tinggal kitu piceun ayeuna najisna jeung anu kakeunaan ku najis gitu. Sok ingat kana carita jaman teh amar ma'ruf nahi munkar. Nah cenah ajengan nu mabok-mabok urang duit urang tele-tele urang naon urusanana cenah make jeung kudu gurah geureuh teu ngarugikeun nya teu ngarugikeun. Tapi kan Allah larang amar ma'ruf nahi munkar. Da ketika azab Allah mah innallaha idza adzaba amma Allah mah ketika ngazab amma umum sumarambah kakeunaan. Ibaratnya gitu, ibarat hiji kadaharan naon wae kakeunaan najis anu dipiceun teh lain najisna wungkul jeung anu sakurilingna bakal kapiceun atuh ayeuna lamun di nomor urang aya nu migaya maksiat ketika meunang ada teh lain manehna wungkul bakal lu sakuring we kakeunaan dipiceun teh ya isaruat jeung pikir keterkaitanna kitu. Wal jamid mah atuh ngaran aya nu jamid cek tadi kecap jamid kadaharan tau menjamid eta cenah lamun disiuk ayeuna teu balik deui waktu deukeut ku urang dikitukeun mentega teh teu langsung rapet deui kitu mungkin usila kitu teh kakarang hiji deui ngagiblek teh kitu jamid teh lamun cair sabalikna ketika ayeuna disiuk teh ngahiji deui bersatu deui tamai bedana kitu mentega urang ati mun kitu mah minyak goreng disebut mai mun kitu mah sabab heuh mun pokana tarif bieu pan sabalikna ayeuna mai mah dina jamid dan mun dikitukeun hiji deui kitu. Sabab ayeuna kanjeng Rasul cenah kantos ditaros masalah ayeuna beurit anu paeh dina mentega pidoh kanjeng Rasul lamun ayeuna eta samina jamid tinggal piceun cenah ayeuna parotna jeung sakurilingna nu kakeunaan tapi mun cair mah pala tukor ribu cek urang ulah dipake ulah didahar gitu anjeun kan itu samin ulah ngadeukeut anjeun ka itu samin jadi ulah dipake mun cair mah sabab najis gitu saya kumaha nyucekeun
Parun di mana-mana ayana najis kakena najis naon maul bi'ri alqalil ci sumur anu saeutik aya sumur kaperangan saeuna teh saeutik kurang ti 2 kula gitu. Katakanlah aya beurit paeh wah teh tawa ucing paeh ayeuna jero sumur gitu. Tah eta teu bisa cuci lam yatur bin najhi ku cara ayeuna kitu ditimba dikuras dipicun ebona teh dicokotan ditimbaan sayeuna dipikeun ka ieu teu suci gitu. Nah rupan tempatna mah enggak bakal najis atuh tempatna mah gitu. Kumaha tuh mun hayang suci paling engke dihareup caina lobaan gitu. Eta tapi antepkeun supaya ayeuna cai nyumber ngalobaan. Ku cai nyumber ngalobaan mah diantep dipikeun kaloba caina leuwih ti 2 kula. Gitu. Atanapi ditambahan ku urang caina di luhur war gitu. Gitu. Paling tak peryogi ayeuna ulah ditimba ulah dikuras sehingga supaya ngalobaan caina ku sabab sumberan atanapi dikocoran cai gitu. Sebab cenah lamun ditimba eta si cai mangka ari paqorul bi'ri ya buko najsan si dasar sumur mah tetep najis nya caina jadi eueuh tapi kan eta dasarna taneuna sisa-sisina kakenaan cai panu geus kakenaan najis teh ya gitu. Maka ya tanajasu judronul bi'ri terkadang jadi mutan najis tembok ayeuna si sumur teh edon deui bin najhi ku cara dikuras ditimba teh ya. Kadang nu tadina teu kakenaan najis mun timba mun ukuran cina mata antep we supaya ngalobanya 2 kula gitu. Pancek kamari cai najis bisa jadi suci kurang ti 2 kula ku cara ditahan we supaya leuwih ti 2 kula. Panari mereka Imam Ghazali mah kurang ti 2 kula teh ngarekeun eta teh anu barobah karena najis tu barobah mah ayeuna kitu kakeuna najis teu najis amun barobah ngarekeun najis teh bukan najis teh. Awil kasir bi carita saeutik tah ieu mah beda carita di kasir ieu mah cenah loba ieu mah tapi ya tagoyaru bihi geus barobah kusabab najis teh ya mungkin ayeuna kitu tina rasana tina warnana tina ambeuna eta lam yatur illa bizawalih mun hayang suci kudu dileungitkeun ayeuna eta tagoyeun mah tak ngabarobahkeun gitu. Pain bakiat pina ya satun mangkala menyesa neta ayeuna celoba teh najis seperti bulu ayeuna kitu beurit tapi teu barobah kitu teu mata aya teu barobah si caina tah eta suci gitu. Jadi maksudnya suci teh tohir gue mutahhir teh suci ayeuna dina zatna tapi teu nyucikeun kanu sejena eta dan sakitu teu bisa ayeuna kitu
pakai ngebersihkeun aya pakai wudu mah teu bisa. Lamun pakai ngilu mah teu naon udah suci. Gitu. Anu pakai wudu bisa. Bener kan ya? Hebat urut. Eta lamun ayeuna kitu masih kene ieu aya bulu ayeuna kitu bulu ucing bulu ayeuna kitu beri tapi teu robah ieu teh teu naon patuhurun kitu udah hes ya tuh da ngaran ayeuna bulu mah matak kadituna ta'andaro istimalu bakal hese make na eta si cai nu loba teh nah sabab moal sepi ngaran tiba mah pasti aya buluan cikurang tak ayeuna kudu di ayeuna dikuras sakabehna lamun hayang ayeuna kitu bersih mah gitu kuras sakabehna gitu. Supaya bulu-bulu nu aya di dinya ayeuna kaluar eueuh gitu eta lamun imkan gitu kucing cina ayeuna kitu cai sumur loba caina leuwih ti 2 kulah kasupan beurit atanapi ayeuna kitu kasupan ayeuna bangkai ucing bohana teh ucingna geus dicokot bohana teh tapi ayeuna kitu teu barobah ta etana pancet tadi suci gitu tapi suci ge angeur hese makena mata kalau hayang optimal mah geus kuras ngan namun sakirana eta dipake ge aya bulan teu naon paling ayeuna eta mah dihampura gitu najis mampu paling paling taroba qobla najis mangka lamun eta si jaman yuk samemeh ayeuna nguras atawa nepi nimba jeung ayeuna teu ngayakinkeun anu dikurasna teh aya bulu teu naon orang teh ada butuh cai, ada kemana nyokot cai? Wah si eta tadi aya ucing cenah asup ka dinya. Rek kitu kumaha geus dicokocan ucingna? Enggak usah ucingna mah pan cenah urut ucing loba bulu cenah dinya. Ada orang cenah butuh keur nginum. Nimba we bohna teh ditimba kitu. Baru teu yakin. Kitu teu yakinkeun aya bulu, ada anggap bersih we da suci. Pakaian pake nginum tenanawan tapi kayak wudu tenanawan gitu. Lam yadur sesanajan ayeuna nya kasih jama ayeuna kana eta ayeuna sya'rub teh gitu. Jika nama cenah aya tenanawan cenah sabab ngamalkeun hukum asal gitu tibatan ayeuna hukum dohir hukum asalnya kan tadi ge suci samemeh kaasupan ayeuna kitu ucing mah ari hukum dohir mah bohna teh aya bulu eta bulu ucing mah atawa bulu ayeuna kitu beurit oh ngitung kituna mah tapi takdimul asli dibalikeun kana hukum asal mah direkan suci we beda deui lamun kitu yakin pisan kitu yakin ieu mah karena bulu-bulu na ayahnya katempo gitu tak eta mah yang meureun wayahna we eta mah ulah ari sakirana kuat kaloba mah atuh buluna bohna teh gitu sakirana na kusangkaan lah eueuh sakieu mendadekan eueuh teh naon terus deui ayeuna kitu moal jadi suci anu kakeunana umpamana anjing lintang ti ku 7 kumbalieu rek nerangkeun bieu cara ngabersihkeun najis mutawasito rek hukmnya rek aininya mau apa mah diterangkeun dapang babarina ayeuna cara ngabersihkeun najis muga ladoh ya jadi ini semoga ladoh mah kudu 7 wasuhan 7 wasuhan teh kumaha sabada ngaleungitkeun jentulna sosanajan ngalengitkeun teh kus sababaraha kali tapi eta direkan hiji eta mun katai boana teh tai anjing boana teh
piceun heula teh anjingna sok sanajan sababaraha kali wasuhan kumaha aya keneh kumaha leungit tadelekeun hiji berarti tinggal genep deui tah nu sasasanga ayeuna kitu dicampuran ayeuna kitu ku taneuh sosah dipake tayamum teh surahna nyata si cai teh jadi kiruh gitu nu pangalusna sakamari bisa ayeuna kitu taneuh naon cai di taneuhan eta nu paling alus cai di taneuhan tapi lamun aya jentul mah cek tadi teh halingkeun heula jentulna geus muga ladona terus cai di taneuhan nya bisa ayeuna kitu nu kakeuna najisna di taneuhan heula geus di taneuhan terus ayeuna ku cai teh biasana ku cai gitu bisa gitu atanapi ayeuna cai heula terus sesana taneuh ngan eta teh alus bakal kotor da tina kitab Taqrasidah gitu sehingga tembok ayeuna tapakna eta si taneuhna cai jadi kiruh teh ya jeung ayeuna eta si ayeuna taneuh bisa nepi ku pelantaran cai karena sakabeh juz tempat anu kakenaan najis teh cukup tina ayeuna cai nu naneung mah ku cara ditarik di gerak-gerak gitu 7 kali ada kitu-kitu cenah amun tina cai nu naneung mah tah geus cukup gerak-gerakkeuna itu ayeuna mahal sab'an ayeuna 7 kali jadi lamun nu 7 kali teh anu ayeuna 7 nu ngucor gitu berarti cur dusur 2 3 gitu malamun ayeuna caina naneung bohana teh baong bohana teh pan baong saya letakkan lah bisa lah dia itu garinya lamar asupkeun kusek kayak mana si suku teh gitu cukup saja dulu kalau syeuna jadi ayeuna geus tembong ka maju mundur lihat seret sakitu sekali awet sekali berarti 2 kali tamun kaharep katukan 2 kali kaharep katukan 4 kaharep katukan genep kaharep 7 gitu ngitungna gitu jadi lain sakitu sakali tapi dihitung 2 gitu teh maju mundur 2 kita lain maju mundur ini gitu ngitungna gitu cenah jadi ayeuna kitu lamun teu cai nu berjalan kudu ngaliwat 7 ayeuna kitu cai nu ngocor teh kitu 7 balikan teh wer gitu lamun warna teh ku emer anu deungeus di taneuhan teh cokot siwur war kusuma war dipikeun ka 7 kali lamun teu cai lamun teu ayeuna cai nu naneung gerak-gerak ayeuna tempatna oge seperti etana geus cukup malamun ayeuna kitu dina ayeuna taneuhna geus ayeuna kitu geus aya taneuhan kitu dari aya logat wala tatribanya lain wala tatribannya tapi guru ngalogatan an orang narima kaurut-urut ari nama kaurut wala tatriba wala tartiba biasa tatriba deui wala tatriba sareng ayeuna teh keur ayeuna nyampuran taneuh eta mujud biazin turabiatin tina ayeuna taneuh nunggus ayeuna ngandung lebu cekurana mameureun lamun cai geus aya ayeuna kiruh mah geus aya taneuhan kitu teh kudu campuran taneuh geus kiruh mah eta
lamun campuran teh lamun cairna nu taneuhan nu saatanan mah geus tinggal pake berarti atuh parun law masa kalban.